A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abdal abidin wad daharud dahirin. Amangtu billahil wahidil ahdil haqqi wahdahu la syarika lahu wa kafartu bima siwahu. Amangtu billahil wahidil ahdil haqqi wahdahu la syarika lahu wa kafartu bima siwahu. Amangtu billahil wahidil ahdil haqqi wahdahu la syarika lahu wa kafartu bima siwahu. Bismillah, alhamdulillah, urang dina dinten kamari parantos rengse netelakeun panetelaanana ciri pikeun kalimah fiil. Tah ayeuna urang teraskeun bae hancana kana panetelaanana ciri pikeun kalimah harap. Qala al-musannifu rahimahullahu taala anhu. Wal harfu jeung ari kalimah harap ma eta perkara layasluhu anu henteu lulus ma'ahu sartana itu ma naon dalilul ismi ciri kalimah isim wala jeung teu lulus naon dalilul fi'li ciri kalimah fi'il. Yakni negaskeun kami kimusonib sor kimusonib. Al harfu ari kalimah harap ya tamayazu eta ngabedaan itu harap anil ismi tina kalimah isim wal fi'li jeung kalimah fi'il bi alla yaqbalu kalawan yen henteu kurekaan yen henteu narima itu kalimah harap syai'an kana hiji perkara oge anu tetep min alamatil ismi tina pirang-pirang ciri pikeun kalimah isim wala jeung henteu narima itu kalimah harap syai'an kana hiji perkara oge anu tetep min alamatil fi'li tina pirang-pirang ciri kalimah fi'il. Ari contona kahal eta sapertikeun lapad hal wa fi jeung lapad fi walam jeung lapad lam. Pa innaha dayan sanyanyana itu lapad hal fi jeung lam teh la takbalu eta henteu narima itu lapad syai'an kana hiji perkara oge anu tetep min zalika tina itu mazkur. Naon atu mazkur ieu nyaeta tina ciri kalimah isim oge tina ciri kalimah fi'il. Pa alamatuhu tah ari pirang-pirang cirina tah ari anu jadi cirina pikeun itu lapad adamu qabulil alamati eta henteu narima na pirang-pirang ciri allati anu itu ciri lil ismi eta tetep pikeun kalimah isim wal fi'li jeung pikeun kalimah fi'il gitu. Jadi di dieu musannif dek netelakeun ari kalimah harap teh eta perkara anu henteu lulus sartana itu kalimah pirang-pirang ciri kalimah isim oge henteu lulus sartana itu kalimah teh pirang-pirang ciri kalimah fi'il. Naon maksudna di dieu? Yakni al harfu yatamayyazu anil ismi wal fi'li bi alla yaqbalu syai'an min alamatil ismi wala syai'an min alamatil fi'li kahal wa fi walam gitu. Kahal wa fi walam. Jadi saur ki musannif ari kalimah harap teh eta ngabedaan tina kalimah isim jeung fi'ilna teh kurekaan yen henteu narima kana hiji perkara oge tina pirang-pirang ciri kalimah isim jeung henteu narima kana hiji perkara oge tina pirang-pirang ciri kalimah fi'il. Sapertikeun lapad hal, sapertikeun lapad fi, sapertikeun lapad lam gitu. Jadi kalimah harap mah anu jadi ciri pikeun kalimah harap teh nyaeta henteu narima na ieu kalimah harap kana ciri kalimah isim, henteu narima na ieu harap kana ciri kalimah fi'il. Tegasna kieu. Jadi harap mah jadi anu jadi ciri pikeun kalimah harap teh nyaeta henteu bisa diciriana ku ciri kalimah isim jeung henteu bisa diciriana ku ciri kalimah fi'il gitu. Jadi kosongna tina ciri pikeun kalimah isim oge kosongna tina ciri kalimah fi'il. Jadi eueuh ciri anu jadi teu bisa dipake ciri teu bisa dipakean ku ciri kalimah isim jeung teu bisa dipakean ku ciri kalimah fi'il gitu. Tapi ieu harap teh osok jadi ciri pikeun kalimah isim oge osok jadi ciri pikeun kalimah fi'il gitu kalimah harap mah nya. Qala al alamatul hurri yara fil malhatil arabi wal harbu ma laysat lahul alamah pakis ala qauli takun alamah. Saur ki musannif di dieu wal harbu jeung ari kalimah harap ma laysat ma eta perkara laysat anu henteu aya lahu eta tetep pikeun itu kalimah naon alamatun ciri. Jadi kalimah harap mah weuh cirian gitu. Kalimah harap mah daya cirian. Pakis
Atuh kudu ngiaskeun anjeun ala qauli kana ucapan kami takun maka bukti naon alamatun ciri. Tah kudu ngiaskeun kana ucapan ki musonif sangkan bukti cirina harap teh nu kumaha gitu. Soalna ari harap mah perkara anu samar-samar jadi hayang nganyahokeun ieu kalimah nah kalimah teh ieu harap atawa kumaha teh engke kudu ke diharapnya urang ieukeun. Masalah dina mu'rab mabni gitu. Dina masalah bab mu'rab jeung mabni aya dinga. Ai ma laisas tegasna mah perkara laisas anu henteu aya lahu eta tetep pikeun itu kalimah teh naon alamatun ciri maujudatun anu diayakeun bal ala anu bangsa aya gitu maujudah anu bangsa tembong anu katingali cirina teh alamatuhu bal alamatuhu balik teh ari cirina itu harap teh adamiatun eta anu bangsa teu katingali bangsa eueuh gitu. Cirina harap mah lain ciri anu bangsa aya tapi bangsa eueuh jadi kudu pake perasaan lah gitu kudu kumaha atunya. Jadi kalimah harap mah ngabedakeun kalimah harap jeung kalimah isim teh aya kalah aya khususnya beda deui tah. Tah sapertikeun kumaha gitu. Sapertikeun nadhiru dzalikal jimmi seperti perbandinganana itu lapad jim wal kha jeung kha wal ha jeung ha. Tah cara ngayekeun ciri kalimah harap seperti kieu. Jadi perbandinganana lapad jim kha jeung ha gitu. Antara ieu teh nya jadi kita antara jim kha jeung ha jadi hayang jadi kudu mikir-mikir ieu tah maksudna ngiaskeun teh ngiaskeun ieu hayang ngabedakeun antara kalimah isim kalimah fi'il jeung harap teh kumaha gitu. Gitu tah anjeun teh kudu bisa ngabedakeun sapertikeun jim kha jeung ha gitu. Pal jimu tah ari jim anu dimaksud jim di dieu teh ibaratna umpamana kalimah isim gitu saur ge musonif teh. Tah pal jimu tah ari jim alamatuha ari cirina itu jim naqatatun eta titik min aspaliha dina handapna dina handapeunana. Tah seperti ari kalimah isim mapan puguhnya cirina teh jer tungtung tanwin kasupan alif lam kasupan harap jar gitu tah. Sapertikeun kitu tah. Jadi ari contona jim mah contona kalimah isim mah aya contona kalimah isim mah tah jimnya. Naon contona kalimah isim teh ayana titik dina handapna. Tah eta jadi ciri pikeun kalimah pikeun jim gitu. Titikna di handap teh di dieu jadi ciri pikeun jim. Contona mah jadi jr tungtung tanwin jeung kaasupan alif lam kaasupan harap tukang ngajrkeun teh jadi ciri pikeun kalimah isim gitu. Tah wal kha jeung ha alamatuha ari cirina itu ha teh naqatatun min alaiha. Tah ari cirina itu kha teh naon titik dina luhurna ya sapertikeun kalimah fi'il ibaratna teh nya. Jadi kalimah fi'il mah dicirianna teh ku titik di luhureunana gitu. Kha mah dicirianna teh ku titik di luhureunana tah. Jadi puguh jim mah aya titikan di handapkeunana jadi ciri ya titikna jim teh di handap. Kha mah titikna teh di luhur jadi ciri pikeun eta kha bahwa titikna teh di luhur. Tah ieu anu dimaksud pakis ala qauli takun alamah di dieu teh. Pakis kudu ngiaskeun kana ucapan kami saur ke musonif teh sangkan bukti cirina. Naon tah? Wal ha jeung ari ha alamatuha ari cirina itu ha teh ada muwujudina qatatin eta henteu ayana titik min aspaliha wa alaiha. Gitu nya kartosnya. Jadi ari kalimah ari huruf ha mah ieu eueuh cirian eueuh titikan gitu. Tah anu jadi ciri pikeun ha teh ku eueuhna titik eta. Jadi ku eueuhna ciri kalimah isim oge ku eueuhna ciri kalimah fi'il mangka eta jadi ciri pikeun kalimah harap gitu maksudna mah nya. Tah gitu. Tah makana di dieu ku musonif dikiaskeun ka dieu teh kieu gitu. Jadi bisi aranjeun hayang apal ciri kalimah harap kitu nya. Bisi aranjeun hayang apal ciri kalimah harap bisi bingung minangkana mah bisi loba tatanya memerintah kiaskeun we ucapan kami nu mana wal harfu ma laysa sahwal alamah pakis ala takun qauli alamah saur qaidahna kiaskeunna mana nu kudu dikiaskeun tah ieu
mungkin pamintos kana samarkondi kana mantikar itu banyak aya tah kieu nya. Tak ieu kiaskeun we, jadi hayang ngabandingkeun antara isim fiil jeung harap sapertikeun ieu, saperti ngabandingkeunana jim, kho jeung ha. Tah jim mah aya titikan di handapeunana, kho mah aya titikan di luhureunana, sedengkeun ha mah eueuh titikan. Tah anu jadi jim cirina teh nyaeta titik di handapeunana, ibaratna seperti kalimah isim. Kalimah isim mah cirina teh jar tungtung, tanwin, kasupan alif lam, kasupan harap tukang ngajeerkeun gitu tah ieu. Eta teh anu opat ciri isim teh titik jim ibaratna kitu nya. Kiasana gitu. Tah jeung kho ya ibaratna kana kalimah fiil puguh cirina aya titik di luhureunna. Tah ieu kalimah harap mah seperti ha. Anu jadi ciri anu ngabedakeun antara ha anu ngabedakeun ha antara kho jeung jim teh, anu ngabedakeun ha tina kho jeung jim teh ku eueuhna titik ieu, eueuh di handap, eueuh di luhur titikna gitu. Tah mangkana kiaskeun ieu, jadi kalimah harap mah cirina teh kosongna tina ciri kalimah isim, oge kosongna tina ciri kalimah fiil tah sakitunya. Terus saur pangersa Akang di Sumedang, pangersa Akang di Sumedang mah malah aya tambihan balik tah eta harap teh osok jadi ciri pikeun kalimah isim, oge osok jadi ciri pikeun kalimah fiil gitu. Nah, make sok disebutkeun harap osok jadi ciri pikeun kalimah isim, oge harap osok jadi ciri kalimah fiil. Saperti kamari ku urang geus disebatkeun dina ciri kalimah isim contona. Aya anu disebut harap jar, harap tukang ngajeerkeun. Aya nu disebut harap tukang ngajeerkeun. Aya nu disebut harap kosam gitu. Tah eta jadi ciri kalimah isim. Ari harap jar teh ti jajaran kalimah harap jadi ciri pikeun kalimah isim. Terus aya deui kamari teh naon cenah, kamari teh aya deui sin gitunya, aya deui sin, terus aya kod gitu, terus aya tanis gitu, tanis kalimah isim, kalimah harap gitu lain. Ongkenya urang dibahas di urang teh yang di hareup. Terus aya loba pokona namanya kalimah-kalimah harap anu dijieun pikeun jadi ciri kalimah isim, oge dijieun jadi ciri kalimah fiil. Cek harti asal kan, cek harti asal kalimah harap kamari ari kalimah harap teh nyaeta wahwa kalimatun dalas ala maknan fi ghairiha, kalimah anu nuduhkeun kana makna dina lian awakna sorangan. Tah kalimah harap mah ceuk kamari teh henteu bisa nuduhkeun makna dina lian awakna dina awakna sorangan, teu bisa nuduhkeun ku awakna sorangan. Kalimah harap mah kudu reureujeungan jeung kalimah isim oge jeung kalimah fiil tah kitu geuningan. Deuk kumaha aya cirian ayeuna nuduhkeun kana makna diri sorangan oge henteu bisa gitu. Mangkana di cirina teh ku eueuhna ciri gitu, ku eueuhna ciri isim oge ku eueuhna ciri fiil. Da si harap mah osok kadon jadi ciri isim, osok kadon jadi ciri fiil gitu. Tah ayeuna kieu harap pangna disebutkeun cek harti asal harap teh henteu bisa nuduhkeun kana makna dina awakna sorangan gitu. Jadi harap mah nuduhkeun kana maknana teh dina lian awakna sorangan, balikna kudu reureujeungan jeung batur. Harap jar contona seperti kamari min nya, min hartina ti atawa tina, tina hungkul geus we min tina naon teh teu puguh manana kan. Hijikeun we jeung kalimah isim minal kupati, minal non minal basroti, ti nagara Basro. Hijikeun jeung kalimah isim aya maknaan eta kalimah harap tina nagara Basro, jadi maknana teh jadi ngeunaheun lah gitu, jadi puguh maknana teh. Henteu tina teh tina hungkul gitu. Tah kusabab ngahiji jeung kalimah isim eta kalimah harap jadi aya maknaan tah sakitu meureun nya.
Ke urang prakteken ti bag-bag ayana bab anu kahiji bab kalam teh. Tina bab kalam patokanana ilmu nahwu, syarat nangieun kalam, anu disebut lapad, anu disebut murokab, anu disebut mufid, disebut wado. Tuluy babagianana kalam, kalam isim, kalam fiil, kalam harap. Tangke urang tetelakeun, urang tarkibkeun, jadi urang terapkeun nya. Jadi ke urang terapkeun ka dieu. Tah, naon anu dimaksud kalima isim, naon anu dimaksud kalima fiil, teh engke urang baca di dieu, urang tarkib. Urang terapkeun dina kitabna langsung nya. Tah, kangge penjelasan kalima harapna sakitu wae. Wallahu jeung ari Gusti Allah ieu teh panutupan kangge bab subhanahu barianan maha suci Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah. A'lamu eta anu langkung uninga, a'lamu af'ala tabdil gitu. Jadi Gusti Allah anu langkung uninga, wallahu a'lam bimuradihi.